aceng teh yun ayun ambing di ayun ku samping gerabobo anak emak mun teu bobo engke digegel corona. Kamana si Ciner teh cenanya lain bantuan nih kalau can boga jukut-jukut acan yang para pembe. Ciner kadia heula marek nita Ciner nya kalau dua kadia heula Ciner dia ukur di dia bantuan emak bantuan naon pangarikeun heulanya macan boga juku jang domba. Aduh iraha Ayeuna emak erek ngabobokeun heula adi maneh nya tangke geus adi maneh sare emak rek ieu rek kumpulan naon teh rek setor Bang Emo ayeuna teh nya. oh nya Jik tuh di ditu aritna di dapur jeung karungna nya. nya Jik. Jik gua. Meni ayeuna mah bararingu euceut teh. Kita bingung kumaha tuh da. Boga budak ye sadua-dua nu hiji leutik kene nu hiji si Ciner tuh alhamdulillah bisa di ieu. Naon teh ngaranna teh bisa diarah gawena. Mending si Ciner mah daek ngari kitu-kitu oge kalakuanna kos jalu oge. Panan apal tadi ge main pepletekan. Cuma di bararingung tak boga salaki da ngeuseup wae tuh da ti kamari-kamari ge meni rudet kang kemod mangan ngeuseup wae pagaweana teh. Coba euceum meni ayeuna teh rek setor kitunya setor Bang Emo ayeuna teh. Euceum mah poe Senen boga PNPM, poe Salasa boga Bang Emo, poe Rebo boga Kosipa, poe Kemis boga Komida, poe Jumaah euceum mah meni boga Ceuyaya ieu nganjuk naon teh? Nganjuk katel kamari teh. Poe Sabtu boga BTPN, pokona beti Senin teh ka Sabtu teh meni teu libur euceum setoran. Mata lamun euceum teu semangat mah teu sutset digawena meureun euceum ka teuing kabayaran tah hutang. Tapi dalin salah euceum sabenerna mah. Damun eueun nu ngahutangkeun mah euceum moal boga hutang aslina. Yakin. Tapi eueuh haula wae kumaha Allah lah. Da jalma hirup mah beureun pasti wae boga hutang. Keun wae nu penting mah urang ikhtiar, aya niat rek bayar. Itu bismillah wae, Allah mah maha sagalana. Jaba keur pandemi kieu teh meni dagang donat teu payu-payu, geura donat mumplu. Aduh, ampun teuing. Ayeuna mah iwal ti ikhtiar ngadoa jeung sabar keun wae Allah nu nangtukeun mah. Geura bobo atuh geuwat aceng teh. Mah terek ieu ayeuna terek kumpulan sagedeung deui jam 10 kumpulan Bang Emok nih. Jabacan boga suluh. Untung si Ciner daekan ti tangarit jukut daek. Embe geus disarada wae meni geus gandeng. Ka mana si Ciner teh geuningan meuli lila nyokot karung yang arit ge buah-buah sare meureun di ditu si Ciner teh. Kubalik budak teh. Aya maneh kalaka cicing wae. Lain hiji atuh rek ngarit ka panan. ini diteruskan tadi kalau setik dibeakeun tuh Geuwat atuh, Ciner geuwat geus kabur hujan. Ka ieu karungna. Ye. Tapi da arit nama eueuh tadi teh dibawa ku bapana jangan cacing cenah kasih tuh panjalu keur ngeuseup. Terus lah aya nama padu menang jukut we diceprutan we nya. Oji gra mangkat. Tapi tong poho ieu kade ulah poho. Mana tadi teh? naon Ieu. Heula melihara rese teh. Tah, tong poho pakai maskernya. nah geuning kudu make masker pan cenah mereka kebon Kapanan ai masker teh gunana teh untuk menjaga dari polusi udara yang kotor. Selain itu, masker teh jangan jaga tina masukna virus-virus nu berterbangan anu masukna lewat mulut. Itu sok wae aya nama anjuran pemerintah make maskernya. Reka kebon reka mana wae nu penting mereka keluar pakai masker, jaga-jaga urang teh. Lebih baik
menjaga daripada mengobati gitu. Jika aya nama keun bae waris ke jekrutan we nya. Jig kuat. Marek ieu rek nyarekeun lah budaknya. Tarik ses. Wah, Semongko. suara dangdutan, Ong. Oh, bener, suara dangdutan. Ah, iya suara dangdutan. Si alun-alun. Nah, gara-gara balik lah. Alhamdulillah Jongjon. Budak geus sare. Terus jukut keur ngalah si Ciner. Aduh, alhamdulillah ayeuna mah tinggal sasapu sakedeung euceut teh geus sasapu teh. Ieu naon teh kumpulan Bang Emo, elek sektor. Bisa reudem deui euceut teh. Ieu teh kumaha? Boga salaki ngan ngeuseup wae Kang Kemod mah. Geus euceut mah ayeuna mah erek ieu heula. Erek sektor heula Bang Emo. Geuning mana teh kakak hudang. Ai si Jalu. Geus hudang deui. Kapan tadi teh kakak rek bobo si Jalu teh. Ieu mah teh kakak lagi beres sasapu saeutik. Ih, geus hudang deui. Ih, jabai teh mah teh can ieu, can kumpulan Bang Emo kayak teh sektor. Buat bobo deui atuh. Sing karunya Kak emak. Emak teh cara rape teh. Buat bobo deui. Kamana we si Cineur meuli lila ngalaju teh. Geura bobo deui atuh. Naon? Oh, geus. Geus. Jika atuh teuneun kali itu kokocok heula nya. Kocok heula. Heeh, kapan bisa aya virus corona naon wae kokocok heula leungeunna bari simpen eta ka ditu. Parabeun ka gedogan domba nya. Tadi kokocok pakai sabun leungeunna nya. Iya pakai sabun ya. Jik. Ini para rusing ngeceuk mah ieu teh. Ampun, geura bobo atuh geuwat. Ieu mah rek ieu rek sektor PMPM. Cok buat bobo. Nina Oya. Nina Oya. Kalau Nina Encih itu bukan Oya. Geseng lah hayu. Ayo nama wang ieu wang pepende deui hayu. Geura bobo geura mate meni capek rasaan teh. Yuk. Wang di ditu tuh. Awang eyong-eyong deui nya. Guys, eyong-eyong mah meureun sare. Hayu. Mana? Ayo ieu. Ciherang we susu mah ayeuna mah da hese keur pandemi. Sagala halarese Ciherang we nya. Ciherang mah sehat. Cok, yuk awang eyong-eyong. Hina bobo, hina bobo. Kalau tidak bobo dikegel embe. Nina bobo. Ma, Cina Neng? ningali dangdutan di lapang. Ulah, kapan ayeuna teh keur pandemi. Dah yang tadi kadenge suara dangdut tarik semongko resep jigana. Ulah, Ciner ye nya. Ieu teh keur pandemi, geus can cuci tanganna pake sabun. Geus tadi pakai sabun colek. Entong ayeuna teh keur pandemi. Maneh teh bisi katular virus corona karunya. Lamun maneh katular ieu nya, maneh katular kete emak teh katular. Terus ieu adi maneh katular, kan keluarga katular karunya. Ieu nya Neng. Lamun teu urang nu ngajaga, lamun urang teu disiplin karena protokol kesehatan rek usaha deui. Lamun teu ku urang, lamun teu ayeuna rek iraha deui. Matak geus entong. Ulah ngadeuketan kerumunan nya. Ye ayeuna mah mun rek ulin jig we kasih Bangkar Warah we ulin ka ditu. Ngan kade tetep jaga jaraknya. Ye, kadenya kudu tetep make masker. Ya. Terus mau cuci tangan pakai sabun.
terus menjauhi kerumunan, terus jaga jarak, geus engke dangdutan mah dina TV ge loba nya. Jika aya mah kulin mah kasih bangkar warah we nya. Nya kulit kasih bangkar warahnya. Tapi tong lila nya engke isi dede nungguan mah rek ieu rek kumpulan Bang Emok nya. Nya. Ye, tapi tetep jaga jaraknya neng nya. Nya. Mah rek kabobokeun deui nya. Heeh. Ye. Nina bobo. Oh, nih bobo atuh. Ih, meni hese pisan mah teh ini teh kedeung deui tuh 10 menit deui teh rek setor Bang Emok. Sing karunya tuh ka emak ah meni hese sare budak teh. Oh, ke pandemi teh meni aduh ampun teh setoran mah angger we kudu nya Kosipanya, nya BTPN nya PMPN nya Bang Emok nya Bang Keliling itu ya Allah tinggal loba hutang teh rudet. Ampun teh Iwati bisa sabar we dang tawakal jeung ikhtiar ka Allah biar aku teh jadi milikan jelema mah. Terpandemi kieu teh ngadonder daremong geura coba heueuh. Pamarentah mah nyaah kudu menjaga protokol kesehatan. Urang mah jalma leutik di imah wae cenah da di imah teu ka mana urang menurut ka pamarentah da lamun teu urang anu ngajaga kesehatan, amun teu urang nu ngajaga protokol kesehatan nurutin pamarentah atuh rek iraha ieu pandemi teh rek iraha anggeusna lamun hayu we der we kerumunan der we ayeuna misalkan raramean lamun kitu wae mah tuh da moal aya tungtungna ceu mah walaupun jalma teu boga walaupun hidup di kampung tapi ka pamarentah insyaallah nurut. Cek pamarentah make masker, teboga oge ngahaja, ceu manganju. Cek pamarentah cenah jaga jarak, cenah ngajauhan kerumunan. Kapan ceu mah alhamdulillah tah boga budak tadi gerek nonton dangdutan cenah di alun-alun cenah. Cek mah teh entong. Da bisi ka non teh kena ku virus kapapar virus. Kita lamun budak kena ku virus makaning budak makan daya tahan tubuhna kekebalan tubuhna masih kena sensitif. Karunya kete kolot benang, keluarga benang, tetangga benang, tungtung nama KB benang. Kita merenang mau aya tungtung lah pandemi ieu teh keur mah urang teh hirup susah. Beuki hareuh wae kudu diperpanjang kete masa pandemi teh. Aduh ya Allah teuing. Ieu mata kadenya maraneh mah di ece ieu mah nya walaupun ece jalma boloho, walaupun ece jalma di kampung, kadenya tetep naon teh inget 3M nya. Kade kahiji mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, terus menjaga jaraknya. Kade pupujeuhnya lamun teu ku urang rek usaha deui, lamun teu rek mun teu ayeuna rek iraha deui nya. Mata kesok lah urang disiplin babarengan mulai dari diri sendiri, keluarga, nah engke tetangga kalituna nya masyarakat Indonesia kitu nya. Pupujeuh ieu mah teu ece ti jalma belegu, jalma bodoh, orang kampung. Alhamdulillahnya aing ngacaprak mah geuning budak desa re. Cek budak teh ngomong naon cenah indung aing gua gelo. Teu mah heueuh teh gelo aing kalau hutang ya teh abur-aburan wae mah tak hirup ge. Tapi teuing lah nu penting mah urang boga niat rek mayar. Sakitu anu penting boga niat mayar insyaallah Allah ge mere jalan ngerikian bener teu nya. Geus ayeuna mah rek ieu heula rek nyarekeun budak terus rek kumpulan rek mayar naon teh setor Bang Emok ayeuna teh nya. Kata isukan teh PNPM deui grami loba hutang. Heueuh da lamun eueun ngahutangkeun mah eueuh teh moal boga hutang. Salah nya salah nu ngahutangkeun atuh. Sok ayeuna cenah bayar cenah maneh atuh cenah boga hutang teh teu dibayar. Terus ayeuna mah kieu sok eueuh bere deui hutang 100 juta tah meureun ku eueuh dimodalkeun tah moal boga hutang eueuh ka maneh gitu. Mata dari salah ece, salaman ngahutangkeun, namun eueun ngahutangkeun, mah ece mah boga hutang, gitu. Beda ece mah jalma gelo tong dianggapnya. Bae-nya. Kitu bae pesen ti ece 3M kada hilapnya. Nina bobo. Halo Bang Karbar. Kumaha cager euy? Cager, kenalan? YouTubean. YouTubean? Ningali YouTube. Keri Alengka. Kunaon mana teu make masker? Iya, iya. Oh, makanya. Make dong. Bener. Karena kita harus pakai masker. Iya bener. Kamu mana? Ayo. Rasanya. Seru anjing Keri Alengka dulu. Tempo. Donat ngumpul ge om cenah. Serunya. Anjing. Hai
Astagfirullahaladzim. Heeh, jaga jarak sia teh tina tunjukin maneh oge. Jaga jarak kumaha atuh teh kieu we nya. Heeh, pan ayeuna teh keur pandemi, mana teh kudu ngajaga jarak. Hah, kieu nya mah. Heeh, tak kitu. Heeh. Kadenya kudu inget nya. Kudu inget 3M. Heeh, naon wae mah? Mencuci tangan pakai sabun, Mencuci tangan pakai sabun. memakai masker, Oh, memakai masker. terus menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Oh, menjaga jarak. Heeh, gitu. Siap, Pak, siap. Kadenya kudu ingat, kudu selalu ingat pesan ibu. Pasti selalu ingat pesan ibu. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Jangan lupa pesan ibu ya. 3M. Memakai masker. Mencuci tangan pakai sabun. Menjaga jarak, menjauhi kerumunan. Selalu ingat. Pesan ibu, oke. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu.